nunume dibahas pangarti nugas katarima urang hirup geus jadi katantuan beunghar lain tujuan kan gitu. Urang kadang-kadang teu sadar kumelendangna ayeuna gumelar di alam dunya. Lamun ku urang teu dielmuan pasti urang bakal kaliru jeung silo. Loba manusia anu nyalahkeun kana takdirna. Loba manusia anu nyalahkeun kana nasibna. Tungtungna goreng sangka ka Allahna. Ujian, cobaan ti Allah. Kan itu. Sedengkeun dirinya geus kagaris ku katerangan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan itu. Laha mangkasabat alaiha kasabat. Allah teu ngabeungbeuratan ka makhlukna tu hiji perkara tu illa wus'aha iwati kun nafsu pamikiran dana sorangan. Sedengkeun tanpa sadar urang gumelar aya galur jeung gelar. Ari gelar berarti urusanana jeung diri. Kan itu. Matak aya bahasa awalu dini maripatun nafsah. Eta gelar kade. Awal-awalna dina agama nganyahokeun heula ka dirina samemeh nganyahokeun ka Gustina. Di mana urang geus apal ka dirina pasti bakal apal ka Gustina. Man aropa nafsahu pakot aropa robahu. Sing saha nu geus apal ka dirina geus pasti kalawan tangtu bakal apal ka Gustina. Tawa ka Allahna we kitu ceuk asmana mah nya. Man aropa robahu pakot jahilan nafsahu. Sing saha nu geus apal ka Gustina berarti ngarasa bodoh eta dirina da geus apal kana galur hirupna. Yen kanyataan Allah, kanyataan Gusti adalah hirup. Teu aya kateranganana Allah tuluy-tuluyan ngadameruh, tawa nyiptakeun ruh, tawa ngajadikeun ruh. Tatkala aya bahasa kun payakun didinya hirup atrapi ruh bertebar. Ku pangarti anu tadi diterangkeun urang sadar hirup ayeuna berarti hirup kamari. Hirup ayeuna ngajalankeun hirup anu kamari. Tah didinya terkadang urang kalindi ku pikiran, ku perasaan jeung ego. Sanajan urang adug-adugan tergantung semesta. Kan gitu. Tergantung perasaan urang, da eta mah perasaan. Tapi kade hirup nu geus ngajadikeun katang Tuhan. Nu moal bisa dirobah sanajan urang hayang ngarobah. Lakon nu ayeuna berarti lakon anu kamari ngan urang teu sadar. Urang teu inget, urang teu eling. Teu sadar, teu inget, teu eling kana lakon hirup kamari. Tapi lamun urang sadar, lamun urang inget, lamun urang eling kana lakon hirup kamari, tangtu moal ngarasula dina lakon hirup nu ayeuna.
ngajalankeun urang tugas hirup dina raga nu ayeuna. Raga berganti-ganti, raga bakal robah-robah, tapi hirup moal bisa robah. Tah didinya nu teu kakeunaan ku ruksa, tapi raga bakal kakeunaan ku ruksa. Hirup teu ngarasakeun susah jeung senangna, tapi nu ngarasakeun susah jeung senang adalah kahirupanana. Dabongan urang masih kene boga raga bakal ngarasakeun susah jeung senangna. Tapi hirup moal bisa tur moal ngarasakeun susah jeung senang. Akibat pikiran, akibat perasaan, akibat ego, sehingga ngarasakeun ieu kahirupan urang terus bakal aya dina penderitaan. Namun sababna da urang can sadar ka hirup. Kitu tah nya. Tinggal urang ngajalankeun ayeuna. Ngajalankeun lakon hirup, dah hirup geus jadi katangtuan. Naon anu kurang dijalankeun, naon anu kurang dipigawe. Lamun urang masih keneh mangeran kana pikiran, mangeran kana perasaan, muncul ego, tangtu sanajan urang cek paribasa luhur pangkat, loba dunya, rea harta, tapi anggar penderitaan anu bakal urang dirasakan. Tapi tatkala urang geus sadar kana hirup anu kurang dijalankeun, sagala anu aya bakal ngajadikeun kanikmatan jeung kabahagiaan. Jadi hidup sakabeh ting sadar, hidup keur ngajalalankeun lakon hirup anu kamari dijalankeun dina lakon hirup nu ayeuna. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin ma bi anfusihim. Allah moal ngarobah kana katangtuan anu geus ditetepkeunna. Sanajan urang tadi aya bahasa urang rek ngarobahna. Da eta mah digedugkeunana jeung kahirupan. Terus Olis amat ayeuna dagang bala-bala bisa dirobah, teh mah dagang bolu. Eta bisa dirobah kahirupan mah. Tapi hiji hirup moal bisa dirobah jeung moal aya nu mampu pikeun ngarobah. Tah didinya urang berarti ikhlas jeung ridho lain kudu diucapkeun, lain kudu dibahasakeun, tapi ikhlas jeung ridho nu kudu kurang dijalankeun. Kartos. Tah tadi pemahamannya urang nampi pangarti hirup geus jadi katangtuan beunghar lain tujuan. Da can aya nu di dunya manusia nu geus beunghar. Paling dia loba nya teu katuang, loba imah teu kacicingan, loba mobil teu katumpakan kabeh, anggar di alam pawenangan nya. Tah janten kade urang sing pengkuh ngajalankeun hirup dina lumampah kahirupan. Sakitu sampurasun.